lele perusahaan anu di timur. Perusahaan bos nu ditong. Perusahaan opak genar. Opak genar nu kumaha keun eta? Anu asem, ditutuan, dipoekeun eta ngaranna opak genar. Laju geus dipoekeun di kumaha eta opakna? Atuh digoreng, polongo. Eta banget dia belet-belet teuing. Pira kudu dihakan atah-atah. Dasar rasa asem, dipoekeun garing ompong untuk dia. Oh, kaharti aya kitu mah burung. Gondrong. Lieur cacahan kieu mah. Tadi angseun kopi-kopi acan aing ge. Doang cacahan jeung kotok ai. Oh, nan bos ngopi kitu. Atuh gondrong, pira ku dia tengah sehan kopi-kopi acan. Karena bos gitu-gitu teh. Tenang bos, kopi doang ieu bos. Kayak kue yang dicokot. Kopi yang kue terkuat di dunia, besok kue yang di dahar. Atuh pan ieu mah kopina urut. Dia mah kana bos gitu-gitu teuing. Tuh bos, tadi yang nimu duit nagetina kolong amen. Aju kue yang dibelikeun karena kopi good day yang kue terkuat di bumi ini. Allah ya dia pikiran-pikirannya amat. Lah bos, ngaranna kahirupan ya kudu dijalankeun bae. Maksud dia kue terkuat di bumi naon eta? Oh, iya kue penguat segala cobaan. Cobaan naon, gondrong? Atuh segala cobaan bebos dising diputuskeun ku kabogoh engke ngakan kue ieu mah moal galau. Tadi aya ya bae, ngakan kue ge bisaan teu galau deui. Aneh ya banget dia. Coba asaan ku bos kuehna. Pasti karasa mantap. Coba inge ngasan kuehna. Maknyus. Karasa ku bos. Batur rasana ge lumer. Maknyus. Sari coplok letah aing ku ngakan kue ieu. Geus geura inum kopina, ya tadi mah yang ngopi. Kayak heula aing ngabiskeun kue heula. Nah. Ai, eta bos, kalah seuri, batur lucu seuri nage. Naon lucu aing mah? Lucu dong orok beurit. Dia mula banget dia ngaduduh karena aing orok beurit. Pura bos, ya orang mangarana ge lalagaan yeuh. Ieu dulur aing. Piraku aing mah jam sakit hees keneh. Sakit geus nuk dohorna. Masa Allah ka pangeran. Aduh, wayah ku ari hees keneh ieu sepiong nya. Oh. Oi, hei, sep, urang sep. Hees bae. Ya teno. Dia ya teno lain gerah hodang HS doang kebok bae. Bulok kita udah. Madani mui. Geus dia gerah itu gerah mani. Ku aing can dibejakeun ya ka RT. Jun disuruh. Geus gerah lumpang ka itu ngajuru bedul. Aduh, aing nya kudu laporan ka RT. Bisi kuku ngabe ya ini jawarga baru eta jelema lelumpangan kayak bisi anu nyegat naon di jalan aing bae nu rikuh mah. Kumaha Sep, siap? Jun disuruh. Aduh Gusti, mantak stres aing ngaratakan jelema ye. Aduh, lieur.
Jun bisuru nan ngajuru kita dia serpi. Hayu kau, iko. Ayo, siap. Aruh bar aing lieur ngojek teu meunang. Adat aja, karena lagi usim paila kuari, batur boro-boro yang diojek, batur dia mending lempang suku meureun. Oh meureun nya gara-gara corona. Balur. Balur mah. Hai, pan kakak mana pangan? Pan kakak mah tebak-tebak gitu. Banget dia anak meuli balur mah lo sok tuya teh. Balur non mang sakitu pailana. Mana coba kaluarkeun? Bala ya ku darariaya. Ieu keur promo kan ya promo. Jaho, balur mah. Keren ya, keren. Dicek. Nu ieu sabaraha? Ieu murah ya. Harga keur promo 104 benang jeung ieu ya. Nu dina jero ampekan beru kana ieu. Aya ka jali suku dia ya. Ke neknan ya neknan. Ke neknan ya. Cicing. Sama. Atuh goneng polongnya jangan ngisin ya. Aya jali ya balurna ya. Bisa percaya mah dararia. Dibungkus dek pedang pocong nih. Ay, nyepret. Cager kok kenapa cager? Maceng ngeunaan teh sangeusna di balur ku kakak. Oh kak cager. Ceung aing dia ampuh balur aing mah nya. Cicing ngajajal sakali deung mantek ya. Maceng ngarasa. Henteu mang, teu karasana naon ampuh balur. Ani dianan mangan. Aing paren bungur ka Imron ya, bah gitu. Muhun bah. Ah kitu lah ceng, kenalkeun ya aing anu ti Gunung Kidul, Abah Adik. Bah, laju imayer tuh ya. Pencet kuriling dari aku yang temalayar mah dekorai. Bar, kabur. Oh, aranying gal kalabur. Dari aku yang panginya dilaketek sampai paeh gua aing. Monyet balurang tepayu gitu ya. Aduh udah eta budak aletik kuari ngan kangalalun jak beho. Anjing doang. Teu nyaman aing urang mana budak panyeredan aing. Dasar ulu payu gitu ya. Balur. Mau balur mah. Hah? Kayak gitu. Aduh, aing KS bae odak. Aburu. Balur. Nang ini. Meuli balur mal dia. Balur naon, Mang? Abang, naik ka luhur, hang nilai balurna. Ulah mangmangan. Abah yang sekolah dia, abah pengen mur ka Imron. Aing mah pokona maceng naik ka dina ge bisa hiber. Kumaha carana? Dalekan ku aceng ya. Awas. Nu kitu hiber, nu kitu mah ngajlot bangkong. Bah, coba keluarkan bah balurna. Cicing ya dikeluarkeun tak poin tah promosi keneh ieu ceng. Kapan bayi mah dong urut ka William. Oh, pan apa mga ceng-ceng? Nontonnya kain. Bos kalapa kira-kira ge. Oh, iya orang bos ridut bos kalapa tangan anu terkenal lain. Ho aing dia, mata ge daulus ngalunya kain dia. Oh, hampurannya jabah mah teu nyawa kitu mah nya. Coba ke tengah diukna jaing hang neule balurna. Dalekan ku aceng ya. Balur Abah Adik yang terkenal di Gunung Kelud. Ya. Dalekan ya balur Abah nu terkenal. Tadi ge Abah mangi jelema di jalan langsung cager di pantek ku Abah. Ieu pamungkasna ho. Yal gojo. Lamun inon bah. Harga promosi keneh. Ieu nu pamungkasna. Aya nu leutik bar aya hargana. Lamun ieu nu laletik 100 kilo. Lamun ieu nu pamungkas ya 1,5 juta. Setan. Nu kieu 1,5 juta. Mending beli motor aing. Oh, dia nggak setan-setan kain. Di
pencit kuriling kuaing dia dasar anu meuli tadi temayar kain kalang ngarajat. Depan abah madong nu PMS. Emosian bae. Nonde dia mah PMS di aing mah tengah ti PMS seumur bulan hulu aing ngadenge PMS. PMS nu kaluarna beureum. Nonde dia mah kaluarna beureum deui naon nu kaluarna beureum. Atuh getih baris bikang. Oh, gitu aceng oh. Dut, dia anak mana balur mah itu dia. Bos, kalapa? Oh, mana numpang mahalan aing meuli? Ayo bos, pindah ka dia aing ngajajal. Ayo. Yuk, cicing. Gondrong, kadi kan balurna cokot. Siap, Bah. Cicing, ceng. Bawa matan bah. Kumaha nyeri teu? Henteu bah. Atupan dia tadi kokoceakan. Riga pas diurut nak. Ampuhkan balur aingnya. Oh bah, percaya aing kana abah. Atuh geus kira dibayar ulah loba bacot dia dibayar moal ya. Parigar aing kaluarkeun duitna, aing teu boga duit ieu hari. Bos, boga na sareng. Ya bah, duit 1000 saukur jaminan. Yo, Allah duit 1000 perak dibikeun ka aing. Ngan jakal mah tadi dia. Lain mana ipamokol. Dan orang alam lu jakal aing kagak jelema. Oh, dekora. Malah labur ada deueuh. Hirup aing kuari sial-sial ting parang saing maker peuting aing teu nelepkeun beureum. Terus dak. Opatan ku aing nu kudu dipencit kuriling jelema di dia ya. Ngaralunjak judak dihoreng. Aing enak ngidar dia mal enak ya kicar nama ya aing. Oh balur pamungkas aing horeng katinggalan hiji deui. Balur. Dekor anak kamu aing. No. Heh, dia Noedan. Oh dia ngadudu aing Noedan. Hei, dia bocah bau kencur kalah ngejat sareng teu payu dagang balur. Balur. Buat motor be orangnya ka ditu nih. Haya. Berangkat. Kayak ayah non minta budak kadinya. Assalamualaikum Pak RT. Oh non, assalamualaikum non dari kadia. Oh, parang saing tadi kan assalamualaikum. Diraku aing mau bolot ieu RT. Ai, cek aing ge assalamualaikum non. Assalamualaikum. Gitulah, waalaikumsalam. Pak RT, pampulang. Kenalkeun. Saya. Kira dek. Yuk. Oh, siap. Yuk. Kayak ayah non nih kadila. Yuk Pak RT. Ieu dulur urang, nuti di Jepang. Urang nak laporan ka dieu maksudna. Oh, aing ge nyaho dari duaan. Ayah non yuk. Ya Allah, dak di RT.
bolot-bolot ing Masya Allah ing oh Oh iya maceng karena nyakin kongkorong. no seng RT bolot. oh eta bolot gitu ya Dari yang ngomong naon, nang dijin kopi, kue. Kopi favorit. oh PRT dek orang ican ngopi urang Ih, dari ama kue nak dayang selain kopi, arenung, balagirna, oh. si betul tadi kena nawaran geus teu nyambung di baeng mah gusti ka kamera kira ku amat ini ngobrol jeung RT kudu make bahasa isyarat oi Anggeus kana intina bae, dari dua nanu nih ka dieu, nu hiji make kacamata, doang tebe naon bae. sari percuma ku aing dibejakeun ge moal ngerti kapis Oh, kira jelasin ceng anon ya. coba dia nu ngomong kalinya aing mah sanggup ngomong geren RT Sepi Osakai Site Kuranasri. Oh, dia Sepi. Salaman. Aing RT di Panupanya di Pangkasepan. ai dumelah aing mah kana RT aing ngomong jeung sia tah nyamung padahal bahasa Jepang aing teu ngerti sedik-sedik acan ai Junho nyamung pinang baneng. aduh gusti stres aing mah ku budak gua hiji teh nyamung nu hiji torek Non di dia tetap aku lu bae. Non muriang panas. pukul lieur aing cacahan jeung PRT teu nyamung demi Allah Boro-boro nyanung, ceng hiji ge ripuh. Teka paraban. oh dasarna ge geus teu nyambung aing mah neuk balik geus ieu mah lieur kana hulu hayu balik Buah edan, kita budak dua ditanya, "Kunaon?" Tengah jawab, tawaran ngopi, endung.